Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuhuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi ka danget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ngukut Tuyul. Ayeuna kantun bagian anu ka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Eka Irpin. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ing hila di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi saleuna kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipang-share atanapi dipang-bagikeun gitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial biasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi deui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Ngukut Tuyul bagian anu ka 10. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna. Isi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zala. Tumpak, dung, tes. Gancangna carita saminggu tipoe basa kiwarya ulin ka imana Jang Iman. Kayaan di lembur teh estu jadi repeh rapih gemah ripah loh jinawi tis ceuli herang mat. Kiwarya neruskeun hanca gawena ngalapare humana samala geus rengse tagis dibawa balik ka lembur hasilna oge. Jang Iman anu harita geus mutuskeun pikeun ngajual 2 talapok sawah jeung kebon. Ituna teh henteu kabeh luyu jeung pituduh ti kiwarya. Kasakur kawauhan manehna sawah jeung kebon ditawarkeun. Dina harga kaitung sedeng teu mahal atawa murah teuing. Nepi ka dina hiji poe sawah jeung kebon teh ayu kajual. Anu meulina lain jalma nu jauh, anu meulina kasebut jalma ti tetangga lemburna teh. Duit hasil ngajual kebon jeung sawah teh ku Jang Iman dibagikeun ka karang taruna jang kagiatan kapamudaan. Sawarehna deui dipake pikeun ngalusan jalan jeung jembatan lembur. Tadi nama hasil tina ngajual kebon jeung sawah rek dibagikeun ke fakir miskin, rek dibikeun ka yatim piatu atawa ka masjid. Ngan ku kiwarya dicari cenah lamun niat rek sodakoh mah engke we tina ladang ngokolakeun hasil dagang cau ulah tina hasil jujualan sawah jeung kebon hasil bebenangan nasi Kholil. Teu dijelaskeun alasanna mah ku kiwarya. Nanya kitu deui
Jang Iman oge teu loba tetelepek nanyakeun Nyi Ina pamajikanana teu ieu geurehan atawa boga curiga kunaon pakaya anu meunang hese capek dijualan. Nya panyangka Nyi Ina mah pakaya anu loba teh hasil tina dagang tatanen we. Komo barang nyahueun ladang ngajual sawah jeung kebon dipake ngurus lembur mah Nyi Ina satujuan pisan. Itu deui jeung Ma Sarti katut padarma mitohan. Cunduk kana waktu nincak kana mangsa. Jang Iman nganjang ka imah kiwarya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tujuanna pikeun laporan. Assalamualaikum. Punten. Kiwarya. Cek Jang Iman pupuntenan bari ka katrok kana lawang pantau. Waalaikumsalam. Mangga ai saha eta teh? Iap unggah we ka jero unggah. Kadenge ti jero anu nembalan. Abdi ki Iman temal Iman ni kukur. Kalacat we Jang Iman unggah kana golodok. Tuluy mukakeun pantau. Di jero kasampak aki warya keur diuk bari ngalinting. Ai geuning Jang Iman, kumaha cageuyang? Tanya ki warya. Alhamdulillah damang ki. Jang Iman tuluy nyolongkrong ngajak sasalaman. Geus sasalaman geuk diuk hareupeun ki warya. Duh hampura Jang Iman. Saung aki mah kieu buktina, kieu kayanana. Pabalata kieu we sapopoena teh. Maklum timbang aki-aki anu nyicingan oge Jang. Ceki warya tamada. Ah, tisawis wios ki. Punten ki. Dongkapna abdi ka dieu teh bade ngawartosan we. Ieu naon anu harita ku aki dicaritakeun ka abdi. Sadayana parantos dilaksanakeun ku abdi ki. Samalah alhamdulillah. Terus teu aya sesa saperak-perak acan ki. Cek Jang Iman langsung kana pamaksudana. Subur. Halus kitu mah. Panuju pikeun aki majuja. Hiji tanda yen Jang Iman teh nyaan rek tobat. Tapi nu leuwih penting mah ulah kabita deui kudu kararitu. Sabab dodoja jeung cocoba mah bakal salawasna datang saacan nyawa nepi kana tikoro. Ceki warya. Paromanana marah mai bangun anu bunga. Nanging perkawis si Olil kumaha ki. Maksad deh kedah dipulangkeun deui ka Gunung Halimun atanapi kumaki. Jang Iman mencerong kaki warya bari cumarita. Nya dipulangkeun mah kudu eta mazuja. Sabab apanan Jang Iman sorangan anu mentana unggul. Sakur anu nginjeu wayahna kudu daek mulang. Daki mual salilana ngampihan si Boril nya tuyul seken atawa tuyul metik. Nyawa sorangan kayan aki ayeuna geus kudang ngiteup ka tetempuan oge geus teu pati awas geus ieu teh geus naon geus teu awas teh lamun balanja ka warung dumewe anu ngalandanganna hera. Ceki warya seuri ngahehe. Jang Iman jadi milu seuri bari ukur nyarenge. Pok mehna nyarita deui. Saena kadah iraha si Olil teh kadah dianterkeun anak ka Gunung Halimun teh ki. Nah ku abdi atawa ku saki. Cek Jang Iman tumanya. Halusna mah poe izu nya izugan. Sabab eta poe wedal Jang Iman. Wedal Jang Iman. Sugan jeung sugan we kahayang jeung niat Jang Iman. Hayang hirup sakumaha mistina dijabah Bu Gusti. Ceki warya nembalan.
ngabejaan wanci anu mustari gesan nganterkeun deui si Olil tuyul metik ka Gunung Halimun. Ngan aki marek balakawe ieu teh ka Jang Iman. Lamun ayana naon engke di satengahing jalan. Omat ulah gali deui jeung ulah zir. Sabab eta pasti bakal karandapan ku Jang Iman. Sing giling pikir, sing kuat niat. Ulah mundur zaziku ulah ngejat 1 jam beas. Kedue dakwa ki oge moal diculurkeun kitu bae ya. Asal hate Jang Iman salawasna manteng ka Gusti anu Maha Suci. Ceuk Ki Waria nyaritana daria. Nuhun atuh Ki. Upami aki kersa ngaping abdi mah katampi pisan ku abdi Ki. Cek Jang Iman nganuhunkeun ka Ki Waria. Ngan wayana we si Boril mah engke sanggeus subuh dianderkeun ananya. Pang-pang nama bisi pundung cicing di imah Jang Iman mah. Itu Cek Ki Waria. Rengsen nepikeun pamaksudanana. Jang Iman harita amitan ka Ki Waria. Tuluy kaluar ti imah Ki Waria, laju balik ka lemburna teuneng ludeung naker. Gancangna carita sarengsena salat subuh Ki Waria nganterkeun si Olil ka imah Jang Iman. Anu kabeneran harita Jang Iman geus singkil tatan-tatan rek ibit ka Gunung Halim. Nyi Ina nalingakeun waktu mobil Jang Iman ngakeleser indit ninggalkeun imah. Wanci kira-kira tabuh salapan. Jang Iman geus nepi ka suku Gunung Halim. Mobil di PHP-keun kanu boga warung. Teu poho Jang Iman mere duit minangka buruh nungguan mobil kanu boga warung. Sajam ti naekna ka Gunung Halimun. Kejadian aneh mimiti kaalaman jeung karasa ku Jang Iman. Kayaan anu tadi caang lenglang dumadakan jadi poek ku bepedut. Lamun heug harita teu mawa batre tinangtu bakal ripuh pikeun Jang Iman. Hate Jang Iman manteng kanu kawasa. Biwir teureun-eureun zikir nyebut asma Gusti. Jajalaneun anu tadina poek lalaunan papadutna nyingrai ngapulungbung tuluy leungit. Hate Jang Iman jadi ngamplung lantaran kayaan sabihari deui. Manehna nambah sumanget pikeun teruskeun lalampahanana. Nepi ka hiji patempatan anu fungsi kaliwatan ku manehna. Jang Iman ngarandeg deui. Sabab ngadengi aya sora anu jejeritan menta tulung nyebut ngaran maneh. Kang Iman, tulung, 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 Kang Iman, tulung. Cek eta sora kadengi hawar-hawar. Atuh Jang Iman darat-reret kasih si kagigir. Ret kahareupeun kana palebah gawir anu leung kawin. Breh teh katingali ku manehna aya jalema anu saribag tuluy sarupa pisan jeung Nyi Ina pamajikanana. Ina, keur naon maneh di dieu Ina? Keur naon? Cek Jang Iman tuluy lumpat ti paparatit muru ka jalema anu ceuk panyangka manehna mah Nyi Ina eta. Sanggeus deukeut les makhluk anu katingalina jiga Nyi Ina teh ngaleungit. Leungit eta makhluk di palebah tonggo aya suara nu ngocehan. Hilak Jang Iman ngalih. Breh katingali Yaya jeung Eni anakna ngagulantung dina lamping nyekel kana akar jeung areuy. Gebeg Jang Iman gebeg barang ningali aya Yaya jeung Eni anakna keur jejerita minta tulung nyambat-nyambat ngaran diri. Dereg-deg Jang Iman lumpat katonggohkeun bari kegerawan nyebut-nyebut ngaran jadi anak. Yaya, Eni, antosan bapak, singkiat Yaya, Eni, singkiat. Cek Jang Iman bari nanjak nyamperkeun ka Yaya jeung Eni. Mirip jeung kajadian dieu
waktu manehna nyamperkeun ka makhluk anu nyarupakeun nyiina. Nalika dideukeutan ku Iman, makhluk anu malih warni mindah rupa jadi anakna teh ngiles deui wae ngaleungit. Jang Iman gancang istighbar. Manehna ras ingat kana caritaan kiwarya anu peupeujeuh ngeunaan dodoja katut gogoda salila di perjalanan. Kilak Jang Iman ngaliut deui ka jalan anu tadi. Tuluy mikreuh deui neruskeun lampahanna. Menang 10 menit mikreuh leumpang. Reg. Jang Iman ngarandeg deui. Lantaran dihareup katempo aya pertelauan nya pertiluan. Manehna jadi ngahulang tuluy nyarita sorangan dina jero hatena. Ai. Nah ayeuna mah geuning aya pertiluan di dieu teh. Aya jalan jajahan anyar gitu kata kumaha ieu teh. Itu cekeran teh sate Jang Iman. Sabot Jang Iman keur ngahulang gitu. Kadengi harita aya suara kai anu ngereke. Jang Iman tanggah kasampak tangkal kai nu aya di luhureunana geus doyong meh ampir-ampiran runtuh. Kereke. Atuh Jang Iman gancang lompat nyokot pengkolan anu kakatuh. Lamun seug tadi nyokot pengkolan anu kakencah, geus pasti Jang Iman bakal kalangsu kukulingan di jero leungeun. Dorok do, beletok, gubrak. Tangkal kai teh ngagubrak nutupan jalan. Geuleuh, kumaha engke balik dewek ieu teh. Tapi kumaha engke we nepi ge acan. Cek Jang Iman pinuh ku kapasrahan. Manehna lempang deui maju katonggohkeun. Lapat-lapat katingali saungna Ki Asep salaku kuncen Gunung Halimun. Jang Iman nyarita, alhamdulillah geuning geus katingali tuh saung Ki Asep. Moal kungsi ngajam sugan nepi sakedeui oge. Cek Jang Iman tuluy ngarenghap jero naga. Karek ge balem tas nyarita kitu, kadenge sorang ngaguruh nu datangna ti luhureun manehna. Atuh Jang Iman tanggah. Ana barang ningali katonggo, batu segede-gede tingkul, tinggulutuk ngarah ka dirina pisan. Atuh Jang Iman ngagorentel ka sisi tuluy nyempod hanapeun tangkal puspa anu badak. Beleto. Batu teh neunggar tangkal kai anu saukuran bitis jalma dewasa. Teu saeutik eta kai anu katinggang ku batu teh tuluy raruntuh alatan kateungar batu sakitu beratna. Batu labas ting gulutuk kalebak tuluy ting koleang murag kana cungkrang anu sakitu lungkawing. Astagfirullahalazim. Jika rek ngalanyawa dewek anak ieu mah keun sia aing moal garideur merek ngejat atawa mundur. Cek Jang Iman manehna tuluy ngunia. Kalakai jeung kokotor anu napal dina calanana katut bajuna dikeprukan. Sanggeus kitu manehna neruskeun deui leumpangna. Teu kungsi lila sanggeus nanjak ka lamping anu sakitu nanjeurna. Jang Iman antuk nama nepi oge ka saungna Ki Asep salaku kuncen di eta Gunung Halimun. Teu loba carita teu loba nu dipikir. Jang Iman kakatrok kana pantos saung bari gagarowan kanu di jero. Aki ieu abdi Iman Ki, aya teh nya Ki. Aki cek Iman gagarowan. Gela saha tukang delman. Nah atuh ujug-ujug ka dieu delman teh. Da dewek mah moal mamangkatan deuleu. Adenge anu nembalan kulutrak panto muka breh katingali Ki Asep ngajegda di lawang pantai.
Ai gening ilai hari Sugande tukang deleman. Hehe. Iya, unggah cek Ki Ase ngabagean. Jang Iman teu talangke manehna ngalacat unggah tuluy asup ka jero saung. Sanggeus aya di jero geuk manehna dieu. Aya naon ilaing ka dieu? Rek nambah deui budak atawa rek ngadon ulin ieu teh? Ceuk Ki Ase nyarita tuluy diuk nyang hareupan ka Jang Iman. Jang Iman ngarenghap sakedapan. Senajan dirina ngarasa berat pikeun medalkeun pamaksudanana datang ka dinya. Tapi daek teu daek kudu balaka ambeh tereh balik deui nuju ka lembur. Kieu ieu teh salarasna maki barabat. Jang Iman ngajelaskeun maksud kadatanganana. Kaliwat nembrakeun sagala rupa anu jadi lantaranana. Kejadian-kejadian anu kungsi karandapan ku manehna kabeh dicaritakeun ti mimiti nepi ka akhir estu malapah gedang pisan. Tah kitu pisan Ki. Niatna abdi dongkap ka dieu teh nya sejak kitu wae Ki. Jang Iman mungkas guaran caritana. Ngadenge caritan Jang Iman, Ki Ase ngahuleng maragamenan. Manehna unggut-unggutan. Teu lila pok kadenge Ki Ase nyarita daria kalawan tari. Ari silaing geus hayang lesot ti si Olil. Dati mimiti ilaing datang ka dieu oge. Dewek mah ukur nyambungkeun ka hayang ilaing jeung anu boi. Atuh ayeuna ilaing geus hayang bebalik gigi nya teu naon. Dewek mah nitah moal nawaran moal. Sabab hade jeung goreng bakal karasana ku diri sorangan. Coagna mah si Olil ku dewek ditarima deui. Ngan aya hiji perkara anu perlu ku ilaing dikanyaokeun deuleu Iman. Sagala hal anu can cunduk kana waktuna pasti moal mustari teu. Pun kitu deui eta hal lumaku di karajaan gaib. Nu jadi masalah pasti bakal aya nu kasinggung alatan maneh nyerenkeun si Olil memeh waktuna deuleu. Nepi ka dieu ilaing ngarti atawa acan deuleu Iman. Ceuk Ki Ase nanya ka Jang Iman. Anu ditanya unggek bari tungkul. Ngartos Ki. Ari geus ngarti jeung paham rek deui. Pamugi ulah aya bajang pake atau ulah aya musibah anu tumibak ka maneh jeung keluarga maneh deui. Atuh pikeun syariat atawa ikhtiar ilaing kudu neangan. Sabab dewek moal bisa kukumaha, moal bisa ngabantu. Tong boro nulungan lamun eueuh teh mah aya anu kazinggung ku cara maneh samodel kieu. Bela ukur ngingetan oge geus lain hakna dewek deul. Ceuk Ki Ase. Perkawis eta mah tos janten tinibangan abdi Ki. Paik peheurna sareng ketirna abdi parantos siap Ki. Ceuk Jang Iman hatena geus buleud hayang babalik pikir. Aduh ari gitu mah ilaing geura balik. Lain ngajurung laku, lain muzir dewek mah jung geura balik. Mata kieu teh ngan biji aya anu kaburu datang ka dieu tuluy nyaungeun si Olil diseren ge. Dimanaeun riweuhna maneh. Nah geura balik Iman. Ceuk Ki Ase ngajurungkeun Jang Iman sangkan gagancangan balik. Sanggeus dijurungkeun Jang Iman amitan ka Ki Ase. Tuluy ka jero ti jero saung. Jero turun tuluy mikreh turun ti Gunung Halimun. Keur Mahmudun tatambah kabeuberat anu ngabang baluan hate manehna geus leung. Dina jero waktu 2 jam Jang Iman geus tepi di suku gunung. Tuluy labas ka tempat manehna mehapekeun mobil. Samemeh balik
manehna ngareureukkeun heula ka capek bari ngadon ngopi di eta warung. Tapi nalika keur kitu da atuh hari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seueur wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.